Jajan bala-bala Mang Eje anu meunang ngabariskeun tuluy masa kokojo dina presto anyar. Caritana isuk-isuk ayeuna mah pagawean dapur teh geus tarapti kusabab tadi teh geus dipigawe samemeh kamera hirup apan ngarasa kedeung tereh beres. Da ari barang gawe jeung kamera mah nya kitu teh geningan besti hese angeus loba selinganana ning ieu geus ngageleuyeung we si Buni teh. Singkat cerita ieu geus nepi di BRI barikot pinuh nyocok ku ibu-ibu ari pek teh alhamdulillah ning ieu bisa asup ti heula. Diheulakeun si Bunit mah pedah kaperluanana beda ari ibu-ibu anu ngaliud mah arek narik proyek duit budak sigana mah. Singkat cerita si Bunit mah geus beres samemeh nepi ka rorompok nyimpang heula ka dieu ye urang jajan heula bala-bala Mang Eje anu meunang ngabariskeun. Tah kitu geningan besti cara nyieunna teh dibariskeun diupacarakeun heula tuh da kieu ari sesama konten kreator mah kudu saling ngadukung kudu saling support. Hiap cenah Bunit urang pangnyeklaankeun eta HP bisi erek mungkus ku sorangan cenah bisi hese gugurawilan ning ieu tungtung namah jongjon ngasupkeun bala-bala teh repeh atuh ulah ngajak ngawangkong bisi kerok ieu milang nya kumaha keh geus beres milang bala-bala lanjut we ning ieu sering-sering saeutik biasa we anu dibahas teh tentang perfacebookan berbagi ilmu berbagi pengalaman nya saeutikna anu tadina teu apal jadi apal kalah jongjon we ngawangkong ieu teh ari bala-bala can dibayar hayu ieu sok kamalinaan ari ngawangkong sok jadi poho kana waktu. Singkat cerita geus nepi we ning ieu di rorompok kabeneran sangu geus asak tah kulantaran peujit geus bebeledagan hayu we bala-balana urang disanguan ngarah seubeuh ngarah seseg da panasaran we geningan sok hayang sagala disanguan nanaon teh. Singkat cerita ieu beuteung geus pinuh langsung we urang mulasara ieu naon deui cenah Bunit eta teh lampu ieu teh besti keur ngamaksimalkeun pencahayaan di dapur soalna lamun syuting keur masak nganalkeun lampu anu dina lalangit hungkul mah teu maksimal ieu mah keur ngareunceman dapur we deui tuh panjangna sakitu besti satangtungeun urang tah sing cicingna di dieu yeuh di juru kabeneran aya cocolok di dinya jadi ieu mah henteu dicasnya besti langsung dicolokkeun kana aliran listrik bray wening tuh aya 3 pilihan warna jadi bisa pilih warna sesuai keinginan. Dapurna geus caah hayu we ayeuna mah urang konser besti ning ieu aya kokojokot parentul kieu samemeh diasakan hayu urang beresihan heula tong poho eta bahamna dibarawakeun ngarah babari ngaberesihanana. Tah kieu cara ngaberesihanana teh besti wajib kudu disingseringkeun urut nepikeun ka leungit lendirna. Tah ieu cara ngaberesihan genggerongna hapunten ieu sanes kirang sopan tah tuluy lamun mangih nu kieu piceun. Singkat cerita ieu kokojona geus bersih kabeh langsung we pindahkeun kana presto anyar tuluy tagenkeun awuran uyah saeutik tuluy tutupan bari nungguan kokojona hipu lanjut urang bari nyiksa bumbu kehidupanna. Tah kokojona geus hipu langsung berubah ieu si presto jadi katel ngulup di dinya ngagoreng bumbu ge di dinya atuh langsung gojojoskeun we eta si bumbu kehidupanna ulah galeh sakedeung nepikeun ka seungit tuluy we ancrubkeun eta si pasukan kokojona ulah galeh tutupan heula we ngarah nyerap samarana bari nungguan urang bari nyiksikan keur topingna. Tah ieu aya tomat jeung irisan bawang daun langsung urang sorodotkeun ka dinya tah jadi lain saukur rasana hungkul anu ngeunah tapi tampilan warnana ge jadi wah.